Kamana Mang Ucap di telepon tengah angkat baik. Aduh, aing gandeng amat ya. Ada penting-penting nelpon. Aduh, kenapa aing bisa ngebul kieu? Aduh, orangnya asbak lu diangkat ku aing. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna jam 12 penting nelpon. Kurang sia, penting sakieu panas ngabelan terangna. Jenari teu urang hayang dianterin ka pasantren ayeuna. Hah? Anu bener, Mak. Oke, dogon ke urang kadinya. Tuh. Mak. Jadi itu, Mak, pesantren, Mak. Atuh jadi ieu aing keur siap-siap ayeuna. Enggeus, pesantrenkeun tuh bararudak supaya bisa ngaji jeung daek salolat. Tang kurang sia, ku sia nu rek dipasantrenkeun ku aing. Ajul arek diantar moal mah ke pesantren Mak. Teu kudu jangan ngabel Mang Ucap tadi mal kabel ge datang. Mending ge maneh mah beberes bae ngaberesan gerobak jeung ke sore dagang gorengan. Enggeus, Mak. Assalamualaikum, Mak. Mak. Waalaikumsalam. Hayu ge urang berangkat bisi ka sorean. Salam nama. Yuk. Iya, Ade. ya helmna. Tungguan ya. Siap, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten abah dikina aya. Oh, mun, kalabat bayar lah. Mangga. Mungkin abdi nggak nyauran abah nahalanya. Beb, aya tamu. Muhun. Ulah darling. Itu Beb, anu milarian di payung. Oh, muhun. Mana darling? Itu di payung. Oke. Ete. Pak Ustad. Mangga cari-cari. Punten teh ayeuna mah sasi saumnya tah ieu teh cai-cai acan. Oh, mohon wias. Tunggenan ieu teteh. Dongkap ka dieu aya lagi naon teh? Maksudna datang ka dieu teh bade masrahkeun anak. Supaya masantren. Mudah-mudahan oge anak teteh betah. Sareng aya robahna. Ja eta abdi eta ngurus anak, masyaallah bae, tos asana capek. Tos rada kumaha lah. Karena ge anak anu kitu lah anak nu nakal. Diurusan ku abdi panyalira. Bapana pandi Malaysia duka iraha wina kumaha. Sugan dititipkeun ka abah mah kitu urang supaya bisa, supaya sadar. Ya abdi mun eta mah sebagai ibu kitu bapana di Malaysia kumaha ngurus anak bener-bener hayang bisa ngaji, hayang doang batur bisa sholat. Gampang ujung ka batur mah. Ejeng-ejeng diri sorangan ngaji Yasin. Ya urang ngaji Yasin mah dibutuhkeun. Ngabutuhkeun saperti aya naon anak urang meureun si Kuproy bisa ngaji. Oh, mohon. Insyaallah urang ngaranna ge nyarean nya. Mudah-mudahan anjing mah nanti Gusti Allah. Kata budak ngendong ti dieu dititipkeun ti abdi. Mudah-mudahan abdi tiasa ngawarahna ngaridikna. Seperti nu kudu make kahoyong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Neng. Ini Ajijah ada. Ada. Ajijah, aya rencangan ya. Ka Umi, Itu aya Nurul naroskeun. mun Umi.
Abah, Ajijah badai izin pangasat. Mohon hati-hatinya di jalan. Mohon. Hati-hati Neng. Duaan baik gitu ya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Abah pamintan sakitu bae nya, abdi rek pamit. Mudah-mudahan ge insyaallah anak abdi gin dicana ka dieu nya. Mohon, mohon, Teteh. Mohon nitip nya Mohon. Umi. Mohon. Insyaallah, insyaallah. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mang balik. Sebaiknya segitu deh kayak Bah, itu manuhane di jalan ya, Pak. Ditungguan Pak, Bah suka dia. Siap, Bah, siap. Bah, assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Mari, Neng. Minumnya. Yoi bro. Minum lagi. Kiri. Gede penuh. Woi, si Jayan. Bucin gue mah bro. Parah, balik. Anyar tah? Hah? Hujan api? Kalau bapak kau lah. Bos, tumben amat rapi. Terus mana? Gue matas ngaji. Apa namanya? Dari ya kudu ngelilu ngaji jeung aing nya. Ya. Kemana ya bos? Miluna. Enggak, sayo belajar ngaji be pokona mah. Aing ngubaturan soalna. Belum sudah dan tak gede dan. Bos, ha? Kadang deh bos. Aduh, dia nya sancan orang belajar ngaji kapean. Urang ngajilan harus diheula nu gara-gara manehna ya aing harus pesantren. Isukan. Bangka waras si Rusdi gara-gara lah pesantren we. Udah mah bisa bos, lu pesantren. Terus, bos, Itu bisa bos, jangan teh poci. karena Itu bisa bos, aya kue ranginang. doyok, Bisa bos. Sapi. Oh, Jayan, siap bos. Beng, Udah bisa bos, kurang mah lanjutkan mimpi. ya Dan, kudu daek sama Dan. Wih, atuh siap bos, kurang makan dong si Kande, selalu berdua. Iya. Onggus, sampe me urang kayak berangkat ngaji, urang eksekusi lah si Rusdinya. Ah, ya. Mancing mania. Mantap. Datang na abdi ka dieu maksudna bade masrakeun anak abdi anak teteh. Maksud datang. Oke. Bagus, mending budak tuh pasaran bagus ya gitu manu aya bae lah. Tapi ya sancan urang ngaji, belajar ngaji, urang eksekusi.